Wey, dulur-dulur, sadayana ulah galau ulah risau, ayat trio bujang dengan jambul, nuna hibur. Dulur-dulur kontrol atuh. Wey, nu di kaler jeung di kidul, nu di wetan jeung di kulon, bade anu korot jeung nu ngora murang kali oge bisa Kontrol atuh. wey. Indonesia genep dua, di Aceh tepi Papua, komo deui orang Sunda wajib nonton salawasna. Kontrol Wey, atuh. kontrol atuh, wey, kontrol atuh, wey, kontrol atuh, Kontrol atuh. wey, kontrol atuh, wey, kontrol atuh, wey, kontrol atuh. Kontrol atuh. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Marconi. Ayo syuting. Kayak gedeng heuh, peguan diburu-buru ieu. Heuh kayak gedeng. Oh, atuh. Assalamualaikum, Dung. Dung. Waalaikumsalam. Aya naon sini? Ayo orang syuting. Sukene oge Kira we ke orang nyusul dah. Oh, atuh. Isuk kita kan syuting. Assalamualaikum. Sep, Waalaikumsalam. Nih. syuting Sep, ayo Sep. Nya ya atuh syutingnya. Ayo nih. Tapi gedengnya. Orang mau badeula. Oh, atuh Sep. Hampura nih ke orang nyusul. Oh, nih. Diem-diem baik. Baru dok teu saremangat rek syuting. Ya kitu. Teuing. Semangat atuh, sabarnya. Semangat tau nih. Urang mah semangat wae, Neng. Selalu semangat. Semangat ya. Makasih ya, Neng. Nih. Sorangan kene gini. Tanda datang, Bet. Masa rutin nih? Teu saremangat. Ieu kurangnya campuran. Aduh, kebiasaan buruk lu dibinasakan dah. Mengulur-ngulur waktu kieu. Kadang udah kuanteng lo. Kan udah goan. Oke, Bet. Isuk. Cita kawal. Mau nengkot, hampiring gue dewe. Duduk. Bunda, pagi-pagi udah ketemu sang pujaan hati. Ih, bunda-bunda. Aa mau syuting. Arek ieu Bunda. Panda dititaku si Umi tak ka warung heula. Cenah cek Aoni, barudak tuh semarangat haruruting. Bohong Bunda, si Oni mah awadul. Moal mungkin nggak bohong Aoni mah. Semangat atuh, mau arek sukses. Iya Bunda, iya. Kedap, Aa bade ka warung heula. Kayak langsung kabari ceria. Awas ya nggak bohong. Ulah lila. Iya gelis, bundaku sayang. Jangan marah-marah, tercantiknya hilang. Ngadoakeun neng tegelis deui lain. Sanes ngadoakeun Bunda, maksud Panda, Panda cinta apa adanya Bunda. Nya tuh entos langsung ke bale. Berarti Siti, kamu yuk. ameng. Tapi abeti badi syuting ting, kinunya. Nah, cemberut. Tuh. Ulah gitu. Jore. Emang jore sih mah emang kunaon. Ulah ambekan. Saha nu ngambek pede amat. Ini tuh jute. Emang kieu sih mah. Abeti sanes alim ameng. So sibuk dah syuting we terus sukses mah henteu. Pugu-pugu neangan gawe nu bener bisa ngalamar. Maksudnya ngelamar sehati. Saha we awe nu ahayang. Titi. Kayak nyarios gitu deh nya. Ulah mata semangat. Nyan karya kieu lain yang disanjung. Sukses teh sukses mah eta lain kandak jelema.
teu secara langsung omongan si Teh geus ngarahkeun hati Aa. Untung nyariosna Siti Aa jadi bisa nahan emosi teuing manusia jadi. Ya udah kumaha we. Alhamdulillah beres oge. Hampura nih gara-gara pegawaian syuting jadi telat. Bet. Wah syuting Lin. Arek bet. Ieu urang gerak beres pegawaian. Atuh ayo. Ayo gaskeun. Oh nih ngadogan di balik sorangan ngarunya. Tadi ke ka dieu. Pula gila tuh. Dong, woi. Rekening aya sebelah geus dibale. Si Oni nyamper teh ka imah. Nyamper bioge sini ka imah. Heeh, sarua keur isuk nyamper. Ayo urang ngabale dah. Kedeung heula dung, mending urang ngopi heula. Urang keur sarangeuk syuting dung. Heeh, sebenarnya mah urang ge keur sangeuk ieu. Kunaon wae poe ieu mah. Tapi urang lamun teh syuting dicarekan si Neng. Tadi urang kapanggih si Neng ke di warung. Ngomong si Neng. Si Oni dibalik sorangan. Sia mah eleh ku awewe. Ih, lain eleh, Mang. Menghargai. Deuh, lagu lama. Mamang Onam enjoy. Jomblo kronis nu kitu kieu. Urang mah pan geus laku, Mang. Duh, kontrol atuh. Moali lage si Neng eling, peletna luntur. Hei, kontrol atuh. Geus teu usum zaman kiwari pelet-pelet mah, Mang. Eta mah khusus jelema nu teu percaya diri. Ah, satu orang teu percaya mun teu pake pelet mah. Si Neng dekeun ka maneh. Lihat dong pesona Dudung. Pesona teh ucing. Sabar he, Mang. Sabar naon? Menghadapi kutukan jomblo kronis. Kontrol tuh kontrol. Arek moal ngopi bari mancing. Bisikan Saiton. Pan rek syuting, Mang. Kan keur sangeuk, nyawa teh sangeuk. Urang ge sangeuk, kayu atuh gas lah. Tah ieu karak CS. Oke. Punten Pak, ieu nyempot. Kayak ikhlasna we. Namun. Assalamualaikum. Bahaya corona. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kelas nawe ya mah, Bu, Pak. Mama. Keur nyemprot naon eta? Bet. Iya, mencegah penyebaran virus corona. Ya, salah, Bet. Kardus jangan naon ieu wanita. Iya mah saya kelasna, Bet. Arek ngisi. Sia nyemprot gitu ke hayang warga apa lagi? Lain, Pan. Bisa-bisana sia pungli di tengah masyarakat keur pabelit jeung kebutuhan. Bet, ieu mah lain pungli. Ieu mah saikhlasna we, anu mere hungkul. Geus jelas-jelas ieu pungli. Lamun anu mere karena kurang dicokot. Iya, paham. Lamun kitu, bener kitu carana. Geus teu kudu mau koropak kitu. Aya nu mere ya, cokot ieu mah. Mun ente mau koropak kitu, otomatis eta sarua pemaksaan. Hah? Menta we kan unitasi ya. Pasti aya anggaranna ieu. Kita si usro lain. Bet, usro. Ciada, mulai bengkok. Usro. Siap. Kemana, Bet? Si Betty mah, hari urang mah kan ngalaksanakeun tugas hungkul. Lain masalah pungli. Urang mah kumaluhurna euy, Betty. Banyak ngadaguan barudak urang yang film dan sorak. Syuting sorangan bener. Jadi juga nya posisi nang jeneng ngesyuting sorangan. Ya, kenapa? Euy. Orang merankeun jadi naon sorangan ge mah sok bingung, Pak. Jadi Jaki mah mungkin jadi Batman, jadi Batman jadi kelompok penjahat lah, begal. Besok coba minta tolongnya Pak. Oh iya, oh ada Batman. Batman. Aku minta tolong.
itulah Batman yang sesungguhnya. Minta tolong apa tadi? Motor saya dibegal, Batman. Tolong bantuin. Gimana tadi dibegalnya? Di Nambo. Kan di Nambo mau ininya Batman. Mas capek oke gini syuting sorangan teh. Nah, kudu sorangan mah aduh ripuh. Kemana? Akhirnya kabar cerian adi, kabar cerian. Kapos roh heula, aya nyaho klarifikasina eta bodak nu nyemprot kunaon bisa jadi pungli kitu ka warga. Geus antep deh Bet, bisa diributkeun. Ih, Sep. Lamun orang cicing wae, cicing terus. Bakal hancur ya kampung Bareto. Lamun geus dikuasai ku jelema teu bener. Jelema bener ngan saukur bisa gegerendeng di tukang. Mau milu. Istilah kabale. Bener si Betty mah wataknya keras. Pasti di baturan bisa enak naon. Naon? Judes amat teh. Keur meunang meureun dung. Lain nyompor. Us, kamu sambungan kayaknya gerak, penonton mesti tengatin sia teh. Slow. Kemana Ti? Rek balik. Ning teh saruting. Gersangek Pi. Oh shit, sangek kurang. Mending milu mancing daripada di imah ge naon atuh ka bete-bete. Mang. Wah, bener dong. Nah, atas saruting tadi Siti kepanggil Abeti sigana keur neangan nu sejen. Cenah rek syuting. Tuh, Mang, si Rajit geus neangan. Ayo urang ka balik deh. Ripuh mun si Betty geus ngocoblak mah. Risi. Teuing deh sieun lain. Lain masalah sieun dudung mah. Ngan mun geus ngocoblakna si Betty mah komo ieu lamun masalah syuting kieu. Risi. Buru deh. Oh bener, ambisius jelemana. Prinsipna teh ari geus kitu teh enggeus we kitu. Lainan neangan gawe ieu nu bener be bisa ngalamar Siti. Jawabanna kalaka kitu ngesalkeun. Emang geus jadian ti maneh jeung si Betty? Encan. Nah, anu dilamar? Teu serius mah geus we teh ngalamar teh kudu bobogohan heula. Zaman ayeuna palaur mun bobogohan teh. Mending ke bobogohanna lamun geus kawin, Mang. Bener sih. Kedeng dege dudung rek ngalamar si Neng. Yah, lalagaan. Kok lalagaan sih? Tengah dukung ka sohib teh aneh. Dung, maneh yakin eta si Neng narima maneh make hate? Yakin atuh Mang. Ulah dalam teng dong, bisi nyiri hate. Kok Mamang ngomongnya gitu sih? Nyen ngedon urang wae. Maneh sohib urang dong. Ulah sampai murung maneh gara-gara nyeri hate. Santuy we, santuy. Kumaha deui atuh Mang, ari geus cinta mah. Kadang hal bodoh ge jadi indah, Mang. Siti teh heulanya daripada jadi baikun di dieu ge. Hampura sih. Biasa terbawa suasana. Bye. Ayo dah, lanjut mancing. Ih, Mang, kabalik deh. Karunya si Oni. Ayo dah. Oh tuh. Oh iya, Facebook si Romlah teh. Coba tempo fotonya. Masya Allah, Romlah. Ini gelis pisan. Assalamualaikum, Pak. Wah nih, ada dia. Waalaikumsalam. Kan be. Si santuy. Berarti Asep. Ini burusak amat. Ada kulit teh lama. Aya es, teh, kopi, jus. Nah, tuh kudu liat Pak deh. Kadi ge buru-buru orang syuting. Aing nanya klarifikasi we mah kadi. Klarifikasi naon ya, Ber? Eta nu nyemprot barudak kita bapalin. Oh, nyemprot. Kunaon kitu, Ber? Jadi kieu, Pak. Hei, ini sebut cicing. Ngajar dong. Ana nu ngomong ieu mah. Eta Pak, nu nyemprot tadi tah apa bener. Iya. Kieu Pak, kan eta nu nyemprot yang sayang warga. Hah? Bener deh. Sopan atuh. Malu Pak kayak emosi. Jadi eta mah langkah mencegah Covid, Bet. Nah, lain kayak warga Pak. Iya. Nah, aku udah mau koropak. Sahan mau koropak, Bet? Ih, eta nu nyemprot, bari mau koropak. Jadi setiap imah nu disemprot, otomatis maneh kudu mere. Mau nggak mau harus ngasih.
Aina oke. Mereka bilang iya mah teu maksa bet. Aina mun teu maksa teu kudu mau koropa. Iya. Ya warga aing mere. Ari mah. Henteu mah ya. Aina mun mau koropa kitu mah otomatis mencara pemaksaan mah dipaksa meureun warga. Bener teh. Iya. Soalnya kunaon kagok, teu mere kagok soalnya di asong. Iya. Aduh, Pak kacau. Bapak mun kieu mah Bapak jadi pengurus semua belok ya. Pengurus kampung Bareto semua belok ya. Maaf ya. Ku saya dilengserkeun ya. Beneran dilengserkeun ku saya mah. Maaf Bet ya. Ari masalah minta koropak mah Bapak oge teu terang. Da emang biasana gitu. Lamun aya kagiatan naon teh sok marere warga kampung Bareto mah gitu. Pan hari ieu mah lain kegiatan kemasyarakatan mah. Iya. Ini mah kan program ti Bapak. Iya. Program ti Bapak ka Bapak mencegah supaya warga tidak tidak kena virus corona kan. Iya. Pas daya anggarana we, Pak. Mau mungkin ke saya percaya, Pak. Nya Bet. Bapak nyuhun ke dihampura. Kesalahan ieu bakal ku Bapak diperbaiki. Nu di dieu ge cuman manusia biasa. Ente luput tina kesalahan. Atuh nuhun oge, beti entos kritis ya ke Bapak ya. Da Bapak ge masih kene perlu masukan jeung kritikan keluarga. Hampuran ya Pak. Asep saran si Betty jadi sopan. Teu naon Sep. Kritik mah wajar, justru jadi bahan evaluasi pikir kami pengurus kampung Bareto. Asep saran Betty, bade pamitannya Pak. Hampuran sih warga. Can beres sih masih kena lobo unek-unek ieu. Gedeung heula. Ke deui. Tuh Mang, si Betty jeung si Asep. Iya, geus naon teh di mah Pak Usro. Emangna urang milu ka imah Pak Usro. Heueuh nya, kan mana jeung urang mah itu tadi. Sep. Tos di marana atuh Kasep, bager. Urang dengan maneh, Bet, Sep. Si Oni dibalik ceria sorangan. Sae bener, Kasep, bager terus di marana atuh. Iye, buku urang dengan maneh, Sep, Bet, hedung. Kamana wae atuh Bet, Sep. Ayeuna teh jadwal syuting. Iya dong, Betty. Biasa main kol heula Kontrol atuh. Urang si Oni si Dudung aya dibalik ceria tuh, niat syuting teh marane. Sorry, lain teh niat syuting, tapi tadi kudu aya anu disampaikan ka Pak Usro. Pan bisa engke meureun Bet. Ente apal meureun ayeuna jadwal syuting. Ente kalkah mentingkeun anu sejen. Mana ge sarwana Sep, tek wae tah nutukeun si Betty. Mang, Asep mah geus narik si Betty supaya langsung kabale. Cuman hese, apal meureun ada si Betty kumaha, Mang? Kesal tuh dah aing. Bisa-bisana pungli di tengah masyarakat kebingung ku kabutuhan kieu. Jadah emang. Ulah kitu deui Bet dah. Ulah ngulur-ngulur waktu. Waktu adalah penentuan Bet. Hari ini kita gagal memanfaatkan waktu untuk berkarya. Akan ada penyesalan dalam waktu mendatang. Omat. Yoi, denge tak kusaria Dudung Drung. Geus teuh. Tampura urang. Tampura. Terus dia urang gaskeun eta mah. Untung urang ngabos heula. Coba lamun teu ngabos heula. Yang sorangan meureun si eta mah. Ya emang untungna. Jalan lah. Untung Mamang jago. Sep. Yang si Oni kuat kamolor gitu. Ya Allah, capeun meureun Bet ngan urang dilatih. Hei, udang, kalah molor. Kontrol tuh nih, syuting mah. Mang, Dung, Sep, Bet, tarak jualain terus yang marah aja. Nih, hampurannya. Kena Dudung jeung Jambu geus di dieu. Sengaja nengan urang jeung si Asep. Oni pas anak adi jeung Jambu, Rijo mah sudah tertidur lelap Bet. Makana mainna mah moal nyahun. Urang jeung Jambu di dieu. Yoi, Bet, sengaja Oni tidudangkeun siga korban bencana. Perasaan orang can lila kasare. Geus dah, mulai syuting. Ayo. Ayo gas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Oke. Yuk ah. Al-Farindah. Fatihah, gelo. Oconkeun.
Al-Fatihah.